hese ngabejaan si Sujang mah hayo we nganyanyarikeun hate batur henteu boga dosa. Laku da si Sujang mah adat ka kurung ku iga. Adat ka kurung ku iga artina sifat jelema nu goreng nu hese leungitna jeung nu hese diomean deui. Matak ari hirup di zaman kiwari mah kudu daek usaha sangkan bisa tuluy hirup. Mun teu ngakal moal ngakeul. Lamun teu ngakal moal ngakeul hartina lamun jalma teu daek usaha moal bisa barang dahar. Jalma kudu bisa digawe sangkan bisa hirup. Aing mah aya bagja teu daulat. Boroges bunga bisa nyieun toko jersey timnas dunia. Jangan ramekeun Piala Dunia U20. Ari pek teu jadi Piala Dunia na oge geuning. Haduh. Aya bagja teu daulat hartina menang bagja tapi henteu nepi ka prakna. Upamana menang lotre tapi surat lotrena leungit. Atuh duitna henteu bisa dicokot. Tong sok nempo jelema ti luaranna hungkul. Si mamai mah batok bulu si madu. Beungeutna we manehna mah pikarunyaeun. Nyatana mah bapana boga 465 cabang restoran di Indonesia. Batok bulu si madu. Hartina wadahna murah tapi eusina luhur ajena. Tong nyiar batu pibaraeun. Balik tong peuting teuing. Ayeuna mah Bandung kerawan kajahatan. Nyiar batu pibaraeun. Hartina neangan panyakit, neangan piripuheun, nyiar pikarujiteun atawa picilakaeun. Lamun maneh ngumbara ti lembur ka kota, kade ieu mah. Ulah sarua jeung kalakuan keur di lembur. Kudu pindah cai, pindah tampian. Pindah cai, pindah tampian. Hartina di pangumbaraan atawa di tempat bubuaran nu anyar kudu ngaluyukeun maneh jeung adat kabiasaan nu aya di dinya. Urang teu meuni era asa nyiduh ka langit. Kalah mapatahan jelema nu geus boga gelar leuwih ti urang. Nyiduh ka langit hartina mapatahan kaseleuheureun atawa ngomongan kanu geus leuwih terangan atawa leuwih ahli.